Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah tepangdang deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui daramang sadayana ya mitra. Mugia mitra aya dina ginanjar kawilujengan sararehat sadayananya. Urang neraskeun hancagarapan dongeng Mang anu katuna carios kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari karangan Bapak Aan Merdeka Permana anu didongengkeun deui ku Mang Barna. Mitra kaum dangu hanca anu katuna waktu dinten kamari upami telepat mah parantos dugi ka ira laki teh teuing ku kasep deui lian ti irungna mancung halisna kanel atuh kumis ngajepat ipis jeung panonna seukeut teh gadona ge meuni kabagi dua deui sate atuh ieu teh cek hate sanaya maniting sariak neutupna oge. Nah, upami telepat mah parantos dugi kadinya nya mitra. Kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kabarayun sadayana. Mitra kaum dangu Kiragapati anu keur sila gigireun sanaya pok nyarita. Ya ieu pisan gambaran jirim anu kakasihna Kanjeng Prabu Sri Baduga Maharaja teh. Sok sia sumamah minangka tanda hormat. Omong Kiragapati eta awak sanaya make semu ngadeg-deg sagala basa di bejaan kitu teh. Kanjeng Prabu Sri Baduga Maharaja teh kapan Raja Linuhung anu geus sanggup nyengitan komara karajaan Pakuan Pajajaran dina taun-taun antara 1482 nepikeun ka taun 1521 nya kuyasa anjeunna Pakuan Pajajaran kakoncara kajana pria diaku salaku nagara anu badag tur anu rahayatna subur makmur loh jinawi teh. Ayeuna ieu sinuhun Pajajaran teh make ngajengleng aya hareupeunana. Nah ieu teh balukar pangematna sabot sanaya mikir kitu ari Kiragapati mah geus cacarita ka Kanjeng Prabu. Salira anu janten lalaki jirimna jungjunan sakumna urang Sunda. Ya Kanjeng Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi anu ngawawangi ka satatar Sunda. Mugia ulah rengat tinggali weleh jisim abdi curangung campelak ngaganggu kanu ngejuririh rintih lepas tina karalang sadunya. Kanjeng Ratu mah parantos ayem aya di kalanggengan. Namun jisim abdi sadaya anu mangkuk di buana panca tengah mah masih teu waleh diharu biru ku geder peternak kahirupan dunya. Moh bilih jisim abdi sadaya henteu tiasa nampi amanah dina makieuhkeun eusi dunya. Atuh mamanawian Kanjeng Ratu gaduh sasieun sabanyeun
masihan buang bolongan ke anak incu supados ulah seueur teuing melenceng tina adeg-adeg bebeneran. Ya Gusti Ratu Prabu. Ceuk Kiragapati mani sakitu rengkuhna. Ngadenge caritaan Kiragapati anu handap asor jeung siga anu Minang Saraya butuh pinulung, Kanjeng Prabu Siliwangi mah katemong ukur gumujeng. Kitu ge ngan saulas. Ngan saenggeus rada lila neuteub seukeut ka Kiragapati, ka kuping anjeunna sasauran. Sasauranana teu siga ditujulkeun ka sahana. Da meureun eta mah kudu bisa dipiharti bae ku anu daek ngadengekeunana. Kieu cenah. Ya deh. Zaman pagirang-girang dambian. Anu panggirangna liweuh sorangan. Sirah papisah jeung indung sukuna. Jelema teu mirosea neangan nu eueuh. Anu kapanggih ngan curug nunyuk. Ieu lemah teh bakal rata. Ngaratakeun sema anu teh nyaho kangaran sorangan. Urang mah ulah owel ku harta, tapi kudu rik-rik gemi ku pangarti rasa sajadi. Zaman ganti lakon nyaeta tulah sumpah inung bapa. Anak tere anu loba kabere, turunan anu bakal katembuhan, labongan sok loba anu hayang kapake, balitara barang bere. Oh mat, sewe siwi buyut putih, ulah reka babawa, kudu bisa mihabekeun diri anu sajadina. Awal akhir bakal kataji ngahiji dina lakon uga girang kancana. Jurig mah lain lawanun, tapi singkahanun. Nyingkahan kajahatan deh sarua jeung ngabela bebeneran. Mitra kaum dangu rengse cacarita sarupa kitu nganles bae jirim Kanjeng Ratu Prabu Siliwangi teh ngiles teuing ka mana leosna. Ari anu ngari mah malah jirim Nyi Sunia anu nguniang hudang. Sanaya geus reuwas deui bae. Sabab Nyi Sunia ayeuna mah mamake pakaian lir putri turun ti langit katujuh. Disusumping emas, disisiger emas, kembang goyangna tina batu-batu mutiara anu ting borelak herang katojo cahaya bulan purnama. Ngan bedana teh ari pameun teu Kanjeng Prabu Siliwangi manis sakitu ayem tentremna, ari paroma Nyi Sunia mah manis sabalikna pisan. Aya galura amarah dina sorot panona. Sanajan beungeut Nyi Sunia sakitu geulisna, sakitu mencerangna, tapi cahaya seuneu galura hatena teh maninatrat hayang kabudalkeun. Kabudalkeunana kasaha munguh matak ngagebegeur sanaya sabab dihareupeunana ayeuna geus ngajega hiji raja Sinatria anu nya kewesnya pantes
bukna anu ngarumai seret punuk teh dibengket ku siger ipis dijieun tina buludru hideung ditaretes jeung dikelim ku benang-benang perak ari pakaianana kaluhur dirompi kain buludru jeung dikelim benang perak kahanapna calana sontog anu sarua ditaretes benang perak deui. Nyi Sunia teh ajeg pengkuh bari nulak cangkeng jeung awak ngagidir amek ka eta Raja Sinatria. He Ginggi, sok sanajan sia memake pakaian Sinatria pasukan bela mati raja, tapi sia teh sabenerna mah anger cacah kuricakan anu teu pantes jadi panang tayung nagara. Ceuk Nyi Sunia tutunyuk ka Sinatria anu disebut Ginggi teh. Nyimas layang Ginggin salira delares tedak menak anu salawasna di ugung-ugung di karaton. Namun ulah lepat sanaos rahayat kuricakan mah tara kaagehan seungitna Kemang Kaputren, tara kaagehan lubak libukna harta, namun dari ka nagara mah sami-sami miboga. Ari carana rahayat nemongkeun kabogana nyaeta ku jalan mika nyaah jeung mika heman lemah caina. Salira hirup dina sagara kaserangan. Eta mah mangga teh teuing hak salira. Namun ulah lepat Nyimas. Rahayat anu tara ngame-ngame acan naon nu disabat kasenangan. Anger bakal gaduh tanggung jawab di mana negara aya dina marabahaya. Hari marabahaya keur nagara teh rubi-rubi Nyimas. Aya anu dongkap di luar, namun oge aya anu dongkap di lebet. Ta eta teh rahayat ge ngiring tanggung jawab. Ceuk Ki Ginggi sorana mah handap asor tapi daria. Tetep ngawakilan bebeneran. Sia mah cacah kuricakan. Tugas sia ukur kumawula jeung satia satuhu kana naon anu dipikahayang ku aing. Meges tibatan sia loba pamenta mending sia anu nyubadanan kahayang aing. Mun aing hirup langgeng sia ge kitu. Mun aing bisa boga kakawasaan anu langgeng sia ge moal diguna sika. Tapi sabalikna mun sia wangkelang tara aya pangagung anu eleh ku rakyat kuricakan deuleu. Ceuk Nyi Sunia sorana meningengkreng jeung rewel mungu mata krehe jeung tegenah we kana ceulina ge. Nyimas, urang teh geus aya dina zaman anu lawas. Mun mah wayang urang mah geus tutup lawang sigotaka. Ulah dume kahirupan dunya teras manjang. Salira oge hoyong hirup manjang. Dunya anu teras rasan lumangsung teh. Maksudna mah guareun keur anak incu. Lain dikekeubeuk ku sarangan. Keun sina anak incu urang anu ngeukeuyuk dayeuh ngolah nagara anu ngajegeun tanggung jawab dina ngeusian dunya. Nyi masing jengkar mana hirup urang mah ayana di bihari. Hirup manusia kiwari mah nya ayana di kiwari. Moal aya cai anu ngamalir ka gilang Nyimas. Kabeh ge kahilir. Atuh kituna hayu urang mungkur. Amitan tina geder peterna kahirupan dunya. Ceuk Ki Ginggi ngajak Nyi Sunia ini tidinya.
tapi tebatan ngagugu kana kahayang Ki Ginggi. Nyi Sunia mangadon beuki heuras bae pamadeganana teh. Malah ku sabab keukeuh pasalia kahayang bae, antukna Nyi Sunia teh nyerenteng nubruk Ki Ginggi. Syut, keblar. Cahaya gelap nyasar ngabredag di poncrot pasir badigul. Beledug. Aya sora anu ngabredug tarik sababaraha kali. Dituturkeun ku ting buricakna seuneu. Sawareh mah eta cahaya seuneu teh ngabebela ngahuru tutuwuhan anu aya di dinya. Seuneu anu ting buricak teh lumangsung saenggeus Nyi Sunia narajang neungeul Ki Ginggi anu kewati takis ku dampa leungin meber duanana. Ngan dina eta benturan dua teungeulan teh Nyi Sunia eleh tanaga. Malah kusabab aya seuneu ngabebela Nyi Sunia jejeritan teu kuat nadah cahaya seuneu. Dina jejeritanana teh Nyi Sunia mani aung-aungan. Nyi Sunia ngalang-laung siga sora sato aul. Kadengena munguh geuman jeung matak muringkak bulu punuk. Geleger. Tanuh ingeung siga di eta tempat teh aya lini. Rep tetenyoan jadi poek. Sirah sanaya oge geus karasa lieur deui bae. Lila pisan kitu teh. Saenggeus kaayaan jadi jembling, brai sanaya ngabeuntakeun panonna. Di poncrot pasir teh geus eueuh naon-naon. Kajaba awak Nyi Sunia ngagoler saperti tadi. Bajuna rubat rabet jeung awakna pinuh ku tatu. Digigireun sanaya Kiragapati masih keneh diuk si dakep, bari panona masih keneh peureum. Saenggeus kaayaan jempling teu kadenge naon-naon, jung sanaya nangtung. Manehna mulu awak Nyi Sunia. Sunia, urang Sunia. Cek sanaya ngoyag-ngoyag awak Nyi Sunia. Keun bae, montong sina udang. Anggur si urus heula we, tatuna. Ceuk Kiragapati anu ayeuna mah geus mimiti cengkat ngadeuketan. Malah manehna oge pipilueun ngarawat Nyi Sunia. Mitra kaum dangu aya catetan di pangarang ti Bapaan Merdeka Permana kanggo langkung mikawano saha ari Ki Ginggi jeung saha ari Nyimas Layang Kingkin. Sae diaos bae roman fiksi sajarah anu judulna Sareupna di Pajajaran Yasana Bapaan Merdeka Permana. Gitunya. Terus saya ogi bukuna penginten di Paan Merdeka Permana. Kantun pesen we pesen. Mangga urang teraskeun mitra kaum dangu menang 2 poe 2 peuting mah Nyi Sunia teh teu eling-eling. Tatu-tatuna diubaran kuduaan ngan anu leuwih loba ngagulang gaper awak Nyi Sunia mah nya sanaya sorangan. Saya berenang itu, saya. Cek Kiragapati, kapan itu Nyi Sunia Kiraga? Temal sanaya sahinasna. Ari sia kawas anu bodoh. Aing ge nyaho ieu awewe teh nelahna Nyi Sunia. Anu geus kasarumahan ku dedemit, anu ngaku-ngaku Nyimas Layang Kingkin.
Tapi anu ku aing hayang ditanyakeun teh. Naon patalina jeung sia? Eta geuning kabileungna sia mah manis sakitu hemana. Manis sakitu nyaahna ka ieu awewe teh. Ceuk Kiragapati narengteng. Ditanya sarupa kitu pikeun saheulaanan mah sanaya teh hese rek ngajawab. Sia mah nyaahna teh kaleulewi. Siga-siga kabogoh atawa ka pamajikan. Padahal paneces. Pi pamajikanan sia mah nyatana Nyi Rodia. Ceuk Kiragapati heranun. Puguh bingung nyebutkeunana. Ceuk sanaya bade geus ngabeb-beb deui bae. Bingung. Bingung kumaha ari sia? Ieu awewe teh nya pibesaneun, nya urut bebene onggoh. Ah, nyaeta. Nyaeta atuh. Ngerakeun puguh ge mun kudu dibenyer beaskeun mah. Walon sanaya bari beungeutna ngadadak bareureum. Bet kawas nu weureu sia mah nyarita teh. Bila aku nya calon besannya urut bebene ongko euy. Sia mah hawak teh mani dibeakeun ku sorangan atuh. Inungna diheroan, anakna dikiceupan. Ceuk Kiragapati bari masih keneh seserian. Bawaning ku heran jeung lucu. Diseungseurikeun kitu teh sanaya mah anggur ngeluk tungkul lir bueuk meunang mabuk. Mireungeuh sanaya siga anu ngungun. Kiragapati teh ayeuna mah tumanya bari semudah dia. Heeh. Aing mah penasaran teh eta we banget ku heran euy. Ari sia kumaha pipikiran. Nepikeun ka bisa kitu. Ceuk Kiragapati panasaran. Sanggeus ralila sanaya teh torolang nyaritakeun riwayatna. Ceuk manehna da tadina mah manehna teh bogoh teh ka inungna. Malah tuh kadenget kiwari oge sabenerna mah masih keneh nineng ka inungna kana jadi inungna. Heueuh. Ieu ka si Sunia. Ceuk sanaya. Heeh. Nyaha atuh ari bogoh ka inungna. Bet ngaheroan anakna. Nyaeta. Bet ku aya-aya wae kugoda teh. Temal sanaya bari darekdek ngadongengkeun. Yen saeunggeus paheut rek pasini. Timul bancang pakewuh. Nyi Sunia diiwat ku Ki Jurangrong nepikeun ka jiwana robah saperti ayeuna. Ari salila eta Nyi Rodia teh dibabawa we ku kami. Pamustunganana manehna teh jadi apet ka kami. Sanggeus jiwana dewasa. Rasa kawanitaan timbul. Bet lalaki hiji-hijina anu kataksir ku manehna teh kalah kami deui. Padahal kurang kumaha ku kami teh diadu-adu ka budak bujang anu umurna sababad satanding. Tapi aneh liwat ti aneh. Nyi Rodia teh nyosok bogoh ka kami. Nyaeta lalaki anu sabenerna mah pantes jadi bapana. Gerabai harita teh umur kami 35 tahun. Nyi Rodia mah 17 tahun. Ngandeuing kumaha atuh. Nyi Rodia teh bisa bisisilihan. Make kolu arek maehan maneh. Lamun teu bisa bareng jeung kami.
nebikeun ka dina hiji waktu ceuk sanaya ngahuleng heula. Nepi ka dina hiji waktu kumaha sanaya euy? Kami duaan teh kapoekan. Nebikeun ka ngalamang sari. Cek cehagna mah Nyi Rodiah teh kalengkahan. Hiji pagawean nirca anu sakuduna mah ukur bisa dipilampah ku salaki pamajikan anu muhrim. Masya Allah. Nepi ka nista na ari sia sanaya. Ceuk Kiragapati leuwas. Nya puguh kayak gitu. Temal sanaya ngeluk tunggul. Ari geus kitu mah nya teu bisa henteu kami teh kudu tanggung jawab. Nyi Rodiah ku kami rek dibihukum. Nya arinit hayang napungan eyang haji Pagerjaya. Niatna teh lian iwati hayang dirapalan ngagunakeun cara Islam. Tapi teu hanteu geuning harita teh kadatangan ku Ki Maskara. Anu ngabejakeun Rusiah kami sabenerna. Nyi Rodiah bebeakan ceuceub ka kami da cenah kami teh jalma jahat anu geus mateni nu jadi bapana. Nyatana Sunjaya anakna Ki Maskara. Ceuk sanaya. Nya kitu sia teh maehan Sunjaya. Kami mah ukur sebuah ku fitnah. Kapan Nyi Sunia ge mun geus nyahoyan kami sanaya mah pasti bakal ceuceub. Sabab kami teh baheula difitnah ku Sunjaya majar arek ngagadabah Nyi Sunia. Padahal anu boga pola rucah kitu mah taya deui wati Sunjaya sorangan. Ceuk sanaya. Nah, itu lain dibejakeun kitu. Nya saha atuh anu rek percaya. Sunjaya mah anak pamimpin pajuang. Jaba baladna anu saihwan teh loba pisan. Ari kami jaba harita dituding jalma hiana tukang bilu kakumbeni. Jaba teu boga batur. Samemeh kami wakca melaan maneh ge. Kami mah geus pada ngarjengan. Ukur saurang anu ngajudi yen kami teu boga dosa mah. Nya eta Ki Maskara, bapana Sunjaya. Ceuk sanaya. Dah, pan eta saksina meureun. Har, bet piraku bapak tega ngajejeleh nu jadi anak. Ku kami geus diperihpati. Malar manehna daek meresihan ngaran kami. Tapi Ki Maskara teh ngadeun hahampuraan. Cenah teu bisa ngajait kami. Hari sababna mun manehna nerangkeun kajadian anu sabenerna. Sarua jeung ngajejeleh sorangan. Ari padahal pan Ki Maskara teh ayeuna oge anger dipikaserab ku sasama pajuang. Lamun batur nyahoeun yen boga anak nu geus tunjung, meureun ajen dirina oge cenah kabawa ngagejret. Tak itu sababna tug ka ayeuna oge sagalana teh jadi ngemlek di kami. Anu puguh teu tuah teu dosa. Kami teu bisa meresihan ngaran kesorangan. Ari sakadar sacarita tanpa bukti mah da meureun moal pada mercaya. Nya kaasup ku Nyi Sunia jeung Nyi Rodiah. Pokona mah loba we halanganana. Acan deui kumaha ancurna hate Nyi Sunia jeung Nyi Rodiah. Lamun maranehna nyahoeun yen jahat teh sabenerna mah Sunjaya. Padahal salila ieu Sunjaya teh dianggap pahlawan ku sararea. Nyi Sunia anu jadi pamajikanana jeung Nyi Rodiah anu jadi anakna. Tug kadenget kiwari teh sarerea ngarasa reueus ka Sunjaya. Hiji-hijina ka agul
dina hirup maranehna teh ukur Sunjaya cing geura sawang kumaha ancurna hate maranehna saupama apaleun naon kajadian anu sabenerna. Ceuk Sanaya bari neuteup ka Ki Ragapati. Saenggeus ngadenge pedaran Sanaya, Ki Ragapati mah ukur rumenghap. Susah aduh. Ari gitu mah. Omongna lir nyarita sorangan. Nya memang susah pisan. Susah dulu. Sabab anu nyieun susahna teh sia sorangan Sanaya. Nah make gitu. Sia mah dina hal ieu teh mendingkeun batur tibatan sorangan. Kajen sorangan hancur asal batur we. Betul kitu lain. Banyak kitu lah. Bisa jadi eta penyakit anu hese cageurna anu nerap dina awak kami teh. Omong Sanaya rumenghap. Sabot keur cacarita kitu kadenge aya anu ngingseureup ceurik. Sanaya mani reuwaseun pisan. Sabab anu ngingseureup ceurik teh tetela Nyi Sunia. Tapi kareuwasna teh robah jadi kabunga. Mun Nyi Sunia geus bisa ceurik, hartina Nyi Sunia teh geus eling. Sunia geus cager. Nyi Sunia geus cager. Kiraga Nyi Sunia cager. Ceuk Sanaya mani arek ajrag-ajragan kawas budak. Hari anu dimaksud cager ku Sanaya teh lain cager badana. Da eces Nyi Sunia teh loba tatu dina sakujur awakna. Tapi Sanaya teh bungah dumeh sora. Nyi Sunia geus beda ayeuna mah. Karasa pisan eta ingsereuk teh ingsereuk awewe jejeg. Lain awewe anu kasarumahan kur demit. Meningalang laung jiga sara aweul nya mitra. Sunia. Ieu teh amang teh Sunia. Ceuk Sanaya ngekeuweuk leungeun Nyi Sunia anu keur tatu. Dilesotkeun sote sanggeus kabireungeuh. Nyi Sunia nyengir-nyerieun. Aleh, hampura Sunia. Kami teh bakat ku atoh we. Tenang naon atuh. Sanaya. Tema Nyi Sunia bari neuteup ka Sanaya. Megah teh Sanaya leuwas. Baru nya Nyi Sunia teh geus apaleun nyen diri aing teh Sanaya. Tulus aing dipaehan teh. Tulus pisan. Ceuk Sanaya ramoh poe. Sanaya. Kadieu Sanaya. Ceuk Nyi Sunia gugupai. Lalaunan Sanaya nyampeurkeun Nyi Sunia anu masih keneh ngagoler dina jukut. Nyangakeun beuheung deg-degeun ti korogorokeun. Bisinya sia rek maehan kami ulah panasaran. Kop teh teuing Sunia. Ceuk Sanaya bari mesat balati tina cangkeng. Eta balati teh pamerek Ki Manggala anu geus ngorbankeun sababaraha jalma. Balati teh diasongkeun ka Nyi Sunia. Tapi nu diasongan mah anggur sumegruk ceurik. Malah tekung silila leungeun Sanaya dibedol sina leuwih deukeut. Ari geus deukeut mah leungeun Nyi Sunia lalaunan ngarangkul beungeut Sanaya sina adek kana pipi manehna. Sanaya. Hampura kami. Hampura. Nah atuh kami teh kurang wiwaha. Geus nyiksa jalma liwat saking. Sanaya. Ceuk Nyi Sunia anu saterusna mah ngaguk-guk ceurik ka nyenyerian. Digalemohan pipina ku Nyi Sunia, Sanaya teu obah-obah.
Tapi ari hate nama lianti itu tunggulan teh oge bari di barungku heran. Nah Nyi Sunia betente amek deui ka aing. Cek hate sanaya sakumna caritaan anjeun cikene teh geus kadenge kabeh ku kami. Lamun nya bener atuh kami teh ngarasa dosa. Anjeun teh ti keur bujang keneh mikatineung kami. Tapi ku kami kalaka nu asih dipulang sengit. Saumur-umur kami dengan ijid jeung ijid we ka anjeun teh. Eta teh balukar fitnah si Sunjaya. Sunjaya salaki aing. Teteh lagi ding salaki aing anu jahat mah. Sanaya teteh lah salaki aing nu jahat mah. Nyi Sunia cerik deui wae mani kanyanyerian. Ari geus kitu mah Nyi Sunia teh kapiuhan deui. Mitra kaum dangu sanaya ngarasa kagaga sedume Nyi Sunia ayeuna geus mimiti sadar kana kaayaan dirina. Malah anu sanaya ngarasa bingung mah saenggeus ngadenge ye Nyi Sunia teh mimiti apal anu boga laku lampah jahat ngarajawi Suna kana ieu kahirupan teh lain si itu lain si eta. Tapi jalma anu salila ieu sasat dipuji-puji jeung didama-dama ku manehna nyatana Sunjaya. Sanaya hampura kami nya sanayanya. Cek Nyi Sunia masih keneh reumai cimata bakatku sedih. Sanaya mah teu ngajawab lain amek lain geuheul. Teu bisa ngajawab deh tapi alatan hatena keur kebek ku kabungah anu taya papadana. Nuhun Gusti elingna deui Nyi Sunia teh. Geus mangrupa anugerah keur diri aing mah. Nuhun Gusti. Ceuk hate sanaya teu weleh muji syukur kana pitulung Gusti anu murbeng alam. Sanaya andika pasti keheul ka kami pasti amek ka kami. Sabab salila ieu kami dengan salah sangka bae ka andika teh. Ceuk Nyi Sunia dumeh sanaya cicing bae. Teu pisan-pisan kitu. Teu kitu Nyai. Henteu pisan-pisan. Temal sanaya diukna beuki ngadeuketan Nyi Sunia. Malah mah teu karasa leungeunna teh nyanyekal pepeuteuyan Nyi Sunia. Ngan saenggeus paripolahna di Bandungan ku Nyi Sunia, sanaya jadi kekelemesan heraeun. Ari geus kitu mah pepeuteuyan Nyi Sunia teh dilesotkeun deui. Amang teh bakat ku bagja Nyai. Tong nyebut amang atupan anjeun teh sanaya. Sanaya anu welasan taun ka tukang mika bogoh ka kami. Tapi anu ngarudutkeun bae. Rudet soteda bogan diulinkeun deungeun atuh. Sanaya da asana mah baheula nyebut akang. Kumaha atuh ayeuna ge mun Kang sanaya we atuh nya. Omong Nyi Sunia neuteup laleb ka sanaya. Nya atuh eta mah kumaha Nyai we. Temal sanaya teu geunah hate. Ngarasa teu geunah hate teh kusabab hatena ngarasa ye Nyi Sunia teh boga katineung anu gede ka manehna. Malah ceuk dina gerentos hate sanaya leuh boa-boa. Nyi Sunia teh bogoheun keneh ka aing. Mun nya teh mah bogoheun keneh atuh kumaha akalna nya. Ceuk hate sanaya jadi bingbang. Kumaha teu deuk bingbang. Da kapan ti saprak pisah jeung Nyi Sunia sakitu lilana. Kapan sanaya teh geus ngayakeun hubungan jeung Nyi Rodiah nyatana anakna Nyi Sunia. Aing lain teu bogoh lain teu nineung ka manehna.
Datu gaina oge kacinta aing mah ukur keur manehna. Ukur keur nyisunia. Tapi kumaha atuh? Da kaayaan bet nangtukeun sejen. Ceuk hate sanaya naroweco. Mitra kaum dangu Kiragapati netelakeun yen disabudeureun wewengkon Pakuan jeung Parung angsana. Kakuatan balad company teh beuki loba bae. Cenah ratus-ratus balad company didatangkeun ti Batavia pikeun ngajaga wewengkon-wewengkon anu diserbu ku pasukan pemberontak. Di dieu kekuatan-kekuatan company teh diserbu ku pasukan siluman Haji Parawatasari. Ieu ukur netelakeun yen walaran Kanjeng Haji anu nyarioskeun yen anjeunna bade sarah bongkokan teh dihartikeun kuno sejen mah nyaeta ngayakeun serangan badag. Nu matak kabuktian di dieu durder perang campuh. Ceuk Kiragapati. Cager harta mitra hanyakal kabujeng nengnong. Hatur nuhun kana perhatosanana, insyaallah enjing tepang dangu deui. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.